Ayo, ayo. Ayo tuh. Itu belas kurang lagi sih, Bang. Lima. Selamat datang di episode 67. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Bah, iya neng, di pawon mamah mah. Iya kerupuk nak. Sok simpen orang goreng. Nah, hati bade amunya ka bumina emat. Iya mangga tapi tong santen teuing euy nanya. Mana satu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya masih. Ari Cecep, nah tinggiringan kabur juga barudak tadi. Ya kan Cecep mantan nyanyi. Oh, tinggiringan nyanyi. Gitu. Ya ibi teh salah sana tadi teh sanes bade ngabaledog Cep, bade ngiringan ibi ge helm nyanyi sareng barudak teh. Nyoba mah bade ngiringan ngacung-ngacung senang. Ya ibi teh hoyong huruy we atuh sareng barudak teh. Ari Cecep geuning sinarion among sareng barudak. Itu kan tadi tuh Cecep bade ngepikeun gitar. Ngan papandak jeung ojak di sauran heula nya tos ngiring ka dinya heula. Ibi mah bade ngawartosan, Cecep teh kan jalanina bager pisan. Nah, nya tentang amang jeung ojak mah kadenya. Mohon bi. Bisi kaca candak itu maksudna teh. Nya bi nuhun terus diwartosan. Mohon. Yang terus atuh bi bade angkatannya ngantekeun gitarna. Mohon. Yang terus ibu ge salah dah ka dieu wih ka kebon ka dieu jalan kebon ibu. Cecep. Hawan. Ayo naik ah. Naik. Mangsa yeuh mangsa. Lu latih kena tadi. Udah latih kena. Iya. Ayo balap di urut. Iya. Iya. Tinjak nih. Dongkok. Naik terus. Nah, terus. Terus. Berat. Aing mah. Satu. Aing belum naik tinggal lagi. Mana. Alu kene gini masak kan? Buruan, gede. Toh jeung maneh. Ah, orang enek naik ah. Untung tujak bisi runtuh maneh. Ayo. Ya, ulah. Bawa. Bawa. Burukan awas. Woi, Hasya maling jamunya. Woi, Hasya, sok. Woi. Woi, no. Hasya. Karalap eta budak. Tapi asa hayang euy. Kela sahi teh iya tukang dawet teh cincau tiara dagang ana luntang lantung ge tiara dagang remote gini na Segala dijualan atuh. iya rupa-rupa kayak kudu hanya karena tangkal jamu ongkos monyet alah rupa-rupa tinggal gitu tempo Sing teh murah gak? Rasaan teh tanggal jamu mah ieu da. Anu aja lu amang-amang. Wah, eta mah tukang remote. Heeh. Tukang dawet eta mah. Tukang cincau. Lain tukang ieu labu. Ari ini boga nanya. Lain Mang Soleh. Ayo orang jailan. Ayo. Ayo pokoknya mau jeung urang ayo. Tuh bisa dicarat. Urang geus gele. Bae lah. Ayo. Buru kan bisa mangkat pantai. Kan tuh dagoan urangan. Urang encong. Ayo dagoan urang.
Woi, maling woi. Oh bener ragu-ragu lemok. Wah, nih nanti budak teh. Budak nih. Aman. Oh, tuh. Beak teh. Lah. Kawan lawan ya. Ayo. Aman gak? Ye. Ayo, euy. Apaan? Ayo, Wan. Bisa aja mangian deh. Wan. Naik, Wan. Ye, piraku embung. Luhur ya mah. Atuh timbangnya sakieu Wan. Lu main dulu, naik dulu. Nah, orang tuh bisa. Rada gede mana? Udah gede nah. Tuh bisa aja. Biar aku tuh bisa ieu mah. Hendep oge ah. Mana panggedena tuh pang jambreuna. Labu ah. Kumaha tuh nu deuk naik mah? Perlabu. Cicing di Mana udah? Cicing, jaga. Cicing. Jaga. Ada kusan. Taruh ji tanah ge. Lu penting-penting lagi taruh nih, bener. Tong dibawa, iya, biar gede. Si kira plakeun deui. Lagi jadi atuh. Jadi kami bisa ngalah deui mun teu kalah loba tak kitu. Seger nya. Ger. Haus teh. Mana aya deui mah? Tukang remote tadi liwat. Aya. Coba di dilabuna euy. Tukang remote nya. Bae. Geus tah haus euy. Seger. Bisa rebusan? Kan. Mana sih dah? Abe dewe yuk. Ayo. Nangan di. Sini mah. Ya. Jangan ieu we. Rujakeun. Yuk. Yuk. Lah. Jadi ah. Nah. Yuk. Hei, Eta mah cangkangna kan. kumaha geus rebusan? Dan. Itu nenek adik. Wati, Bi Ella. Ibi tas di mana? Itu ibu teh terus nyamperkeun barudak bangor. Nah atuh disamperkeun aya Ibi. Apa Ibi teh terang barudakna bangor? Saleres nama ibu teh sanes nyamperkeun Neng Wati. Tadi ibu teh kan nuju ngalangkung. Hari barudak teh nyaranyi ngaledek ka ibi. Ngaledek naon kitu Bi? Nya nyaranyi parawan jomblo cenah eta teh pasti ka ibi. Ku ibi teh bade disamperkeun. Tadi nama ibi teh bade ngiringan, yang barudak nama lah kabur. Nya Cecep hungkul. Nyantos we ibi teh tadi ngobrol sareng Cecep. Aya Ibi teh ngambek di kitu-kitu. Ngambek. Da ibi mah ngambek heureuy Neng Wati ngarah barudak resep ka ibi. Anya, Wati teh tadi teh kan ka warung Ibi. Nuhun. Nah, warung teh asa tutup wae Bi. Ibi teh liren apa kumaha? Henteu, nya liren heula we ayeuna mah, soalnya bina nuju kuli. Ibi nguli naon kitu? Nya biasa we ngaleot, nyeuseuh, babantos pada melan bumi. Nembe oge tos ti Bi Ida, ibi teh tos nyeuseuh. Mantakna ibi sok udah gidig wae ge kitu. Ayeuna Neng Wati bade ka mana? Oh nya ieu teh tos di bumina Emar bade ameng, tapi mana teh teu aya. Ka mana atuh nya mah? Duh, ka Wati ge. Nyantos we ayeuna teh bade uwi Wati. Oh, Neng Wati teh rencang. Teu aya rencangna. Nyantos ngiring we sareng ibi yuk. Ka mana? Ka bumi ibi. Hayu atuh. Hayu teh. Oh bener ya ngaporong teh. Halus ya. Halus. Ulu eta. Loba-loba teh bajuna dina karanjang. Wah, ada asup-asupkeun teh dibeli. Yang arek atuh, yang semoga duit dibeli. Tih. Eta teh karanjang peranti balanja, lain wadah runtah. Heuh atuh arek kenal. Teu dibeli. Bener teh ya. Bener. Tah kita atuh halus. Anu tos kalebetkeun acikna kana karanyang, tong hilap di pesernya. Hayu burukeun di peser, tong disimpen hungkul. Beli sih ha. Asupun ke karanjang teh jangan belanja. Lain yang wadah runtah. Beli sih Semar. Oh, Wati. Iya, apa nu atas peser? Tuh, nu can peser mah tuh. Eta. Oh.
Wan, hei. Ah bener bangsa teh alis. Ah, mesin tuh men. Aki mana yuk? Gimana teh? Teu arah eta ge. Sugan. Tuh, aki mana itu? Bener sugan eta ge. Ayo, tarik. Nah, punggu we. Tuh, pungut tuh. Bukan tuh. Mana kan? Gua bantuan. Mana tuh? Wah, bener. Coba sih rumah sih. Urangin. Aduh, jak gua. Ngompet kurang kan terus. Ayo tuan. Atuh, alungkeun. Tatan, eta talur mana? Alah eta. Dimas bapak di alaan. Aduh eta. Udah bebeja ieu mah ka bapak. Wah, sakit. Mana di? Orang dikit sirah mana, Bang? Mana? Lumur. Pak. Ini kunci ya. Pak. Bapak makan di kebun ya. Habis namanya. Wan, izin Wan. Bisa tolong bating Wan. Misalkan ke bogana. Wan. Dua di. Masa gaya teh? Siga baru. Oh, baik. Awas ya. Kembali gue nama Wan. Ini ayo burukan. Main. Ayo Wan, setengah jam. Ayo mana. Wan burukan man. Gue sirem mana mah. Ayo burukan. Enggak, Bu, mana? Seta. Ku aing sia. Benang sia. Asia teu kapok. Han maju. Teu buah, teu sampel teh. Apa badog wae, Babal? Hah? Naon? Henteu mang nama rake bajunya. Ya, sia mah omong teh nembal wae sejak. Nah, emang aja datang ada. Datang sia ke gedugna. Pamawat teh bener. Ku aing bejakeun sakolot sia ku aing sia. Ku aing mun sekali-kali deui sia babadog di kebon aing. Dikapolisikeun ku aing, diperkarakeun, diborgol ku aing. Nah, emang sugan teh eta nu aki nasi entuy mang. Siapa omongan lu kasarian? Bapak mah can gede beja. Nah harus melakukan teh naon teu. Jang. Deui Jang, kasep. Salim maksud teh. Salim atal, tenang. Budak teh hari dang ieu mah pugu. Tah, terutama tempo budak aing ya. Si Jalu ya, kasep, bager. Nurut si Imah Soleh teh cara saria, palangor baradag Babal. Sia piomongeun wae. Sakali-kali dia ku aing menyaan, ku aing mah dibejakeun tadi warah ku kolotna tah dibawa ke kantor polisi. Perkarakeun ka polisi tah, borgol. Pelanggang eta mang aja mah bebeja wae. Ari ke baru sih naon ieu mah cenah. Jaga ke polisi. Wan, halo. Wan, lanjut. Aing teu butuh buah pakai limus kieu mah. Berat ieu mah aing teu butuh. Lanjut. Barangol, siap Arab tuh budak-budak bangor sia. Yang tong diturutan tuh budak-budak si ojak balangor. Mohon Pak. Terbalik. Geus anu mah bapak pang balik udud Jang. Asem yang udud. Pas. Yo. Hasan, bapak pang masyarkeun udud. Kulan? Udud sabungkus. Kah? Rokok naon? Udud bungkus. Rokok naon, Pak? Udud bungkus Hasan. Emang aya rokok tut?
editor. Nu balik atuh sia teh. Budak aing tengah dengeun ya, teu disensor. Ih, Pante di endorse Mang Ajum. di endorse kumaha maksudna? Pan maknya kudu aya udud jinggo sabungkus. Iya, nya ruginya Nya, Ngomongkeun baturnya matak di sensor. Ngomongkeun batur di sana Naon jinggo cenah. nya. Kan jadi payu. Ayo, tong endorse urang Tah kitu meureun. nya tuh geus lah. Sok tulikeun. Sabungkus pak. Sabungkus, ada yang mana mah? Nyantos. 6. Jinggo san. Kieu we. Neng Wati dapur teh lama bebacaknya. Hante bisa Itu acak-acakan tinggal. Kieu we teh lama misalkan euy ngaleot, euy nyeuseut teh sok langsung ka dapur. Janten warung teh tos tara dibuka ya nama. Teu ari. Nya da pugu hirup nyalira teh ya. Teu aya kade. Jadi kumaha ibi? Kade tengah gede. Nya da pugu eta teh ya meureun. Teh lah teh nyalira di bumi teh jadi teh aya nu babantos tuh nu beberes dapur teu aya, nu ngajagaan warung teu aya, da ari dagangan mah aya kene. Teu lapur teuing kitu diambilkan ku barudak. Nah, hati ibi teh meni nyalira wae. Nya da ibi teh bade amang kaluar, heg amang teh sareng nu sepuh, da ibi teh asa ngora kene Neng Wati. Ibi teh teu tingalinya. Asa ngora kene nya teh. Nuhun. Ari amang jeung barudak nya da teh teh sepuh, teu sepuh kitu. Biela rupa-rupa kejeng yang disebut eteh. Ngararewa tinganan. Bebentukan model kitu mah ibi atuh. Eta ge maneh. Di kudu di masker. Corona. Tuh, jadi ODP ke. Or kana ku bibir Biela tuh tinggal itu congorna. Ampun. Soak. Geus maneh. Itu kan ditutupan dong. Bener. Ya, teh lagi kapungkurnya amang teh sok kitu jiga Neng Wati jeung barudak kitu. Ada Wati mah. Tara amang sareng barudak ibi. Amang lagi sareng emar wae duaan. Amang lagi paling di painen buminya emar atau napi buminya Wati. Rasa nu sami-sama ngebosen jalan-jalan ke sawah. Ya, lagi dah teh nya kapungkur jiga Neng Wati kitu. Amang sami gaduh rerencangan. Ane nama rerencangan atos narika. Jarau ka ditu amang ka kota. Amang pindah ka kota ngalih ka kota. Nah, atuh ibi teh nyusulan eta. Ka kota? Ciga rencangan ibi sanes. Ka kota. Sanes. Bade naon atuh ela nyusul ka kota. Nyusulan juga rencangan ibi tos narika. Abe ibi na teh nyalira wae. Oh, ada teh ela mah hoyong kene nyalira Neng Wati, hoyong kene amang. Teh. Nyokot eta teh. Kade borok. Bumbuna coet deh jeung pesona bawaan. Jeung ada ieuna teuy. Tah, piring. Kade lu geutana borok tah mah. Naon? Kita mana atuh? Heuy man. Ih, mah sing asak ieu mah Asak mah mana meureuh. Sungit tuh. Kawan ini mah. Kawan teh lila. Nanti. Limus. Akel ada atas kene mah tuh. Jak. Nah, ai hungku jak. Naon hungku? Piring coy jeung mutu. Ai bumbuna mana? Peso jeung peso. Teu apa teh peso mah. Nyimpen di mana si Bunda? Berinan mau jadinya. Korek metis pir aku tuh make bumbu. Dan balanya si Bunda nage. Teu bener mun yang ngana. Mas tuh jak di mah urang we. Urang nyokot teh balik. Nama tuh, Bang? Kawan anjing. Nyokot nama aja. Cengek. Uya. Gula. Geus sakitunya. Besok. Peso na eueuh tuh. Nangis tuh. Heus. Kayak baliknya samper si Oyok ke. Kayak mana? Sirang samper nya. Tuh, daguannya. Urang Tong ting wan. Hayang ngarujak ieu. daguan. Ya daguan, urang balik heula. Daguan. Tuh. Biar aku di mana peso tuh. Bener aja kurang tak apa nih pernah si Bunda di mana? Bro. Coba dulu tangan dulu. Peso. Biar aku sih itu bukan peso di mana? Masa ieu? Masih ente, si ente mah kos kitu nih ngana. Dinya apa sih? Nanti yang di dapur di dinya.
Jadi gelut tuh. Di ambuan mah najis. Sing najis mugalado. Tuh, ya sih. Ya, ditublas kurang gitu ya. Di mana? Iya. Emang mana? Di mana eta? Pasti kan, Ron? Tiga direct ya. Kumaha tuh peso teh? Kata mintul kieu entuy. Atuh asa-asa teh boga peso teh tuy. Ai peso mintul. Ai huntu seukeut. Da maneh mah. Asa heula. Asa atuh tuy. Teu nyengir teuy. Heueuh da cek urang mah. Ibu. Hai. Itu. Ya, naon? Ya, orang mau bedauk, orang api-api ngalah sulum ya bae. Teh mana keur naon eta bedog? Hah. Nyeking ngarut, je. Peso nih. Ku peso da. Tadi orang teh api-api rek ngalah suluh, dan bayun ieu tuh. Ya namu radul. Make bedog ge peso. Heureuy. Tah, ya jak. Ai teh mana cabe keur naon? Cing rujak. Kan cengek urang ditana oge. Gulana mana? Murah gula bodasna. Teh. Naon emang urang teh mau gula bodas? Gula beureum. Teu bogaan ini urang dititipin di pasar. Gitu. Aduh kumaha. Ai gula. Pura-pura teh lah, pura-pura. Jak. Urang yang dibejakeun sia. Kunaon? Eta kumaha ajung ke dibejakeun ke polisi kumaha mun urang di penjara sok ini urang. Mau di penjara mau. Urang mah pernah ditewak ku pokis. Cek saira mah. Ye, urang bupa setahunan ditewak. Teu naon, urang sebalik deui. Jadi Nah, urang tadi pas pakai masih oyok. Orang kuliah teh, si oyok teh. Ditita ke pesantren. Jika nama jak, kabawa ku arurang. Sok ulin sok puraong gitu. Anak induna nyari kanan gitu. Panen nah. Urang ulin teh malah anu nonjokan mun si oyok mah. Bener. sia wan, luka yang di tenggelanna wan. Untuk selanjutnya, pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.